Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Allahumma hdina warhamna wa barik lana bil Qur'an. La ilaha
Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur urang sami-sami panjatkeun ka mantenna alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sinareng salam mugi ditambih-tambih limpahan curahanana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna, tabi'in, tabi'atna, tur mudah-mudahan ka abdi sadaya nu janten umat mantenna, mudah-mudahan abdi sadaya ngingingkeun syafaat di mantenna engke di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak pengatur waktu, penjejak acara, kasihan abdi dipihormat, Syekhuna Mukarram, para alim, para ulama, para guru-guru, anu kasihan abdi dipihormat, kesepuhan di tempat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan Desa Nanggerang anu kasihan abdi dipihormat, ibu miwah bapak anu sami-sami hadir dina ieu waktos anu kasihan abdi dipihormat. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna serta acana ngahaturkeun sewa nuhun ka sadayana nami teh kenging artos 162.000. Hatur nuhun sim abdi oge pun bapak wabil khusus sebagai bendahara di Majelis Ulama Desa Nanggerang kana kasayan ti saeyeuna. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun nilai ibadah membarisi tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sing saengalna digentosan ku Allah kudu langkung seueur, kudu langkung barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sajabi eta urang ziyadah doa kanggo wargi-wargi abdi sadayana anu aya di Cianjur anu nuju dipasihan musibah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipaparin kasobaran, katabahan, katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin anu ngarantunkeun kirang langkung 268 kamari sonten teh Ibu nampi informasi ngarantunkeun ti alam dunia ieu kalebet wabil khusus guru abdi sadayana pimpinan Pondok Pesantren Cipasung mangga kene ngaturkeun kersana Bapak Kiai Haji Abdul Bunyamin mantenna oge selaku Rais Suriah PCNU Kabupaten Tasikmalaya anu parantos ngantunkeun dina dinten Sabtu. Mudah-mudahan sadayana ditarampi iman, Islam, ihsan, sinareng amal salehna, dihapunten tina saneskanten dosa-dosana aya di alam barzahna, dugikeun ka yaumul kiamat senantiasa aya dina rahmat magfirah sinareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wargi sadayana di antawis kakawasaan Allah Subhanahu wa taala sajabina Allah nyiptakeun langit anu teu aya tihangna, Allah nyiptakeun matahari bari kurung teu nganggo listrik. Oge Allah teh ngadawuh dina surah An-Naba ayat ke-7 wal jibala autada. Allah nyiptakeun gunung sebagai paku alam dunia, kanggo pamageuh alam dunia. Lamun teu dipakuan ieu alam dunia ketika aya gempa engal mereksakna teh, engal hancurna teh. Siga ibu ngadamel bumi, ngadamel saung atuh dina alitna teu dipakuan ditejeh ge amruk sadayana. Leres kitu. Alam dunia ge kitu, dipakuan ku Allah sangkan pageuh. Naon pakuna alam dunia? Nyaeta gunung sakumaha Allah ngadawuh wal jibala autada. Kawasa Allah eta ieu. Geuningan eta sanaos dipakuan ge tetep kumaha hancur ningannya, tapi teu hancur-hancur teuing ibu. Ketika aya gempa di Cianjur, alhamdulillah sok sanajan euneuk dugi ka dieu. Aya lini ka dieu ibu. Alhamdulillah ka dieu rada pageuh ningannya. Da dipageuhan ku saha? Ku Allah ngalangkungan gunungna. Kumaha upami Allah teu makuan ieu alam dunia hancur pisanan beureuh. Ayeuna tos katingali ku sadayana gunung-gunungna tos dihalancurkeun keneh ku jalmi. Matak leres Allah ngadawuh dina surah Ar-Rum ayat ke-41 Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ruksakna nu aya di darat sareng di laut teh gara-gara jelema-jelema keneh. Ku jelema-jelema keneh. Naon margina? Hiji jalmi teh ngalaksanakeun al-khata kasalahan. Kunaon ayeuna alam dunia na tos teu pageuh da pakuna tos dicoplok-coplokkeun. Tos ditugaran ibu, tos dilemparkeun. Kitu. Komo ayeuna mah tangkalna tos dikumaha? Tos dituaran, bari teu diparlakan deui. Malihan makan kamari waktu kapingnya sesi Oktober aya lomba di desa pidato tiap RT kenging ti dieu nya. Heuh, kasarji ti dia teh. Jara kat sarji akang teh. Kitu. Naon temana teh Ibu? Ngamanfaatkeun pakarangan ngarah kersa pepelakan. Manfaatkeun pakarangan dianggo-anggo pepelakan melak cengek melak bawang rupi-rupi tutumbuhan. Tiasa laguna cing sareng heula. Manfaatkeun pakarangan dianggo-anggo pepelakan melak cengek melak bawang rupi-rupi tutumbuhan. Nah, eta. Ibu-ibu unggul kompak ibu. Manfaatkeun pakarangan
diango-kango pepe melak cengek melak rupi-rupi tutum bade pirang-pirang mangga bade rupi-rupi mangga. Bapak-bapak bisa 2 3 iya, nah, aing ngaosem bapak-bapak mah ngaharuleng wungkul ibu bakamaran itu. Bapak tia aya suantena ieu bapak-bapak gitu. Sakali deui ibu eta ladang ngaos sasihan ayeuna mah tuh. Manfaatkeun pakarangan diango-kango pepe manfaatna teh ngajaga kana naon nikmat nu ku Allah parantos diciptakeun kitu kepelakan saya bi teh eta naon deui cara manfaatna cenah jang ngarah cengek henteu nganyuk siap ibu sing tarik nganyukna siap ngarah cengek henteu nganyuk bawang oge henteu tomat cikur henteu salam sere henteu eta lumayan kali pepelakan mah ibu bade ngarujak bade naon bade nyamel teu aya cengekna kantun ngala udah melak ai teu aya mah duh teu aya cengek hayu geuleuh cenah ka mana tuh kitu terusnya eta manfaatna. Nah para wargi sadayana kembali deui ka nu tadi kunaon atuh alam dunia ruksak da tos diruksak ku jalmina ngadaramel kasalahan tatangkalan tos ditarebangan di damel tempat wisata nya taneuh-taneuh na ge tos dikumaha keusik-keusik tos dikumaha pami dipiara mah ku sadayana ketika aya goncangan teh aya keneh pakuna moal-moal teuing euneur meureun kitu sajabi naon sajabi gunung pakuna alam dunia dina kitab Durratun Nasin aya oge pakuna alam dunia mana hiji pakuna alam dunia teh bi ilmil ulama ku ilmuna para ulama. Tapi para wargi sadayana ningali kamari Sabtu kersana pimpinan pondok pesantren Cipasung guru abdi sadayana tos dipunut yuswana kusaha atuh paku alam dunia teh tos coplok hiji di kabupaten teh kitu. Duka saha gentosna 2024 materi pergantian presiden tos seueur nu nyaralonkeun si anu siap nyalonkeun presiden. Tahun sakitu mah naon bupati tos seueur nu bade naon teh nyalonkeun si anu. Nah, jantan ajengan makan di dieu duka sabri. Jadi dia calon Pak kopi ajenganeun tos seueur. Nah, kitu. Teu ayanya sigana ya Rabbi ya Karim. Padahal pakuna alam dunia, lamun pakuna tos coplok di alam dunia, di alam hancurna alam dunia teh sareng kitu ibu. Mata kesempatan atuh kang urang sadayana ayana muludan bring arangkat ka pangaosan. Ayana sasihan bring arangkat ka pangaosan meumpeng aya keneh naonna ulamana ajenganana kanggo maguhan alam gitu. Dua pakuna alam dunia dina eta kitab teh bi adlil umaro ku adilna para pamimpin para pamarentah
Mata kalintang binga na desa Nangrang mah bergandengan tangan pamarentah sareng ulama teh. Tah ieu kada didukung ku sadaya. Alhamdulillah. Kan kamari dina mulut ge dijadwal ku pemerintahan desa teh dinten anu kitu. Dijadwal alhamdulillah eta teh. Nawiskeun alhamdulillah pamarentahna adil. Lamun tos teu adil ulamana seueur zalimna seueur nyangsarakeun rakyatna coplok tah pakuna alam dunia teh babari atuh Allah ngahancurkeun alam dunia teh. Beriji, dua, tilu pakuna alam dunia teh kubageranana anu baleunghar. Tah eta Ibu sing balager nu naon teh nu baleunghar teh. Balager di dia gitu. Balager ieu kan kudu baleunghar unggul masjid tos kieu ge kan nya. Kudu baleunghar eta Ibu. Gitu. Kudu beunghar unggul ge tos dugi ka dieu kan gitu. Subhanallah. Nu kaopat bidoail masakin, oge bidoail fuqara. Ku doana jalmi-jalmi fakir, jalmi-jalmi nu miskin. Ta eta mata kunaon agnia kedah beung anaon kedah bageuran ka para fakir para miskin ngarah ngadoakeun anjeunna ge ngadoakeun naon ngadoakeun urang we dina kasaya sangkan alam dunia ieu teh tetep bagus dipakuan ku doana jalma-jalma fakir jalma-jalma miskin. Lamun opat pilar ieu tos teu dijaga caroplok pakuna teh reh atuh hancurna alam dunia teh. Gitu. Hiji itu tadi kembali deui ruksakna alam dunia teh di darat sareng di laut karena jalma teh da jalma hiji ngalakukeun kasalahan disebutna teh al khata. Kunaon banjir dan miceun sampahna sembarangan. Da pami rapih mah pami plastik diduruk atuh saya namanya. Ieu mah bring di mah kumaha we ditumpuk-tumpukeun. Sumping hujan teh banjir gitu. Gara-gara saha teh? Gara-gara jalmi. Ya Rabbi ya Karim. Dua, ruksakna karena jalmi teh karena jalmi al maksiyah seueur ngalaksanakeun pamaksiatan. Seueur ngalaksanakeun dosa gitu. Dosa ka saha? Ka Allah. Kan tadi teh asurkeun Bapak kuduna salat berjamaah di mana? Kalau sorangan di mana? Tuh gitu. Jadwalna pengawasan sasihan kalau jarong jon we gitu. Ya Rabbi ya Karim. Kamari atuh Ibu. Anu gempa di mana? Di Cianjur. Ya Rabbi ya Karim. Kan kirang langkung pasantren 45 pasantren rusak teh Ibu. Ya Rabbi ya Karim. Salapan ruksak parahna tina 45 teh hiji nu pupusna aya hiji pupus. Insyaallah nya syahid munnya ngantunkeun di pasantren. Tah aya 268 nu tos tercatat eta nya nu tos ka sanes mun tos kacatat tos kapenak dan 268 nu pupus teh. Mari telepat mah 122 nu tos teridentifikasi nu maksudna si ieu teh namina anu kalahiran anu tak kitu. Tina 268 anu pupus. Anu icalna 150 hiji jalmi. Nu teu acan kapenak teh. Dugi kamari teh Ibu, sonten kamari ningali berita 150 hiji jalmi nu hilangna. Duka ka mana? Duka masih kene katimbuan berenta teh nya. Anu lukana 1083 jalmi nu luka-luka seperti tadi sur kersana Bapak Lebe ya. Pun guru si Mabdi. Mohon anu luka wargi anjeunna nu potong naonna. Mohon pandanganana tanu luka we nya. Kirang langkung 1083 jalmi tos atuh kamari teh Ibu 12 kacamatan anu naon teh kagempaan teh 12 kacamatan teh atuh sanes alit
Upami di kota Tasik mah sakotaun teh, eta mah sakota teh kan 10 kecamatan kota Tasik unggul ge, eta mah 12 kecamatan. 10 kecamatan kan sakota Tasik teh. Eta 12 kecamatan. Ya Rabbi ya Karim, dieuneurkeun ku Allah sabaraha detik tah. Tak bisa menit gitunya. Babari ku Allahnya. Tah eta teh gara-gara saha? Gara-gara jalmi ulah nyalakeun ka Allah. Da seueur ngalaksanakeun maksiat teh. Anu ngungsi ge kirang langkung 58 ribuan. Tah, seueur nu ngungsi teh mah tak priyogina dana eta teh nya, dana talak. Malihama di Pusparaja mah nampi informasi di Ketua Ranting Pusparaja ngajak ka sadayana warga masyarakat arahan ti Bapak MUI Kecamatan Cigalontang Tersana AA titunya negara kanggo naon donasi bantosan ka mana? Ke Cianjur. Kalebet pun Bapak pasantren Ma'rifah sami ngayakeun anjeunna insyaallah angkat dinten Jumaah upami adidi kesana Bapak MUI insyaallah angkat dinten Ahad manawi teu lepat nya. Tah kitu Ibu. Kanggo ngabantos wargi-wargi abdi sadayana. Bumi sabeureun nu ruksakna kirang langkung 22.000 bumi. Ya Rabbi ya Karim, 22.000 bumi terus ruksakna. Seueur. Babari ku Allahnya. Ieu masjid Ibu sabaraha sasi ngadegkeun ieu? Terus sabaraha sasi ieu teh sanes ngadegkeun ieu mah eta? Naon ieu teh? Namihan. Sabaraha sasi? Oh, gitu. Tamat acan. Ku Allah mah menit hancurna teh terek. Terus 22.000 bumi. Ya Rabbi ya Karim. Ngabangunna mah sesahna ku Allah. Tah ieu gara-gara keneh kalepatan keneh urang, seueur keneh maksiat kitu nya ya Allah ya Rabbi ya. Kalabat seueur nu pupus teh murang kali. Sajabina tadi diwartoskeun nuju naon? Sarakola nya nuju belajar. Aya oge marurang kali teh nuju jongjon nyaro HP. Nampi informasi teh. Kok kagak peratoskeun barudak ayeuna nuju main game nyieun HP di sasauran sugan malire teu keur sawe eta ge aya lini jongjon merenang kieu duwi ka runtuhna naon bumi nyaro HP eta kade ulah jarongjon teuing murang kali urang nyaro naon nyaro HP kitu kan hare-hare aya lini sugan istighfar sugan kumaha emot ka Allah kieu we jang geura salat kieu we jang sakola agama kieu teras tah kitu kamari ge sapalih mah aya nu seueurna nyaro HP orang kali ya Rabbi ya Karim mudah-mudahan Nabi sadayana disalametkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala kitu tah dua atuh nu katilu kunaon ku jalmi ruksakna alam dunia ieu di darat sareng di laut karena memang jalmi teh tarkul wajibat wani-wani ninggalkeun kawajiban barang datang waktu lohor bapak-bapak kalahkah molor katingalen salat nu kitu jalma sakalor barang datang waktu asar ibu-ibu kalah ka pasar katingalen salat nu kitu jalma kasasar barang datang waktu maghrib para pamuda kalajudak jedik katinggalan salat maghrib nu kitu incuna aya nu hese keneh wae salat tah kitu teh incu lamun budak ibu hana rese we salat berarti indungna ge sami
nya lamun budakna jurig mere indung bapana ge naon. Hah itu ibu. Sesur abdi 1000 tah. Barang datang waktu isya para pamudi kalah kang ngagaya katingalen salat isya nu kitu anaknaku kantos ningali kuya salat. Apa itu salat? Gitu ibu. Sugan ningali kuya ungkug-ungkugan salat teu? Berarti nu tara ungkug-ungkugan kuya kitu ibu bebari. Barang datang waktu subuh aki-aki kalah kah tunduk katingalen salat subuh nu kitu jalma teu tah eta ieu. Bari cupuyuh mangga teh eta mah biar biasa. Hiji al khata kasalahan, dua maksiat ngadamel dosa wae, nu katilu tarkul wajibat nganinggalkeun kana kawajiban nu dipiwarangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, mata pantes ku Allah dihancurkeun ieu alam dunia, dicoba ku Allah Subhanahu wa taala liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah teh nyoba ngarah urang sadar gara-gara perbuatan eta jalma cing dicoba heula. Dieuneurkeun samenit ge geuningan ku Allah teh tos hancur. Komo lamun teras-terasan gitu. Dicoba ku Allah. Naon alasanana? La'allahum yarji'un. Ngarah jalma-jalma nu sering ngalaksanakeun pamaksiatan wae teh kembali deui kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Kembali deui kana jalan nu ku Allah teh dipika cinta, dipika resep. Ceuk Allah salat wayahna sing salat, ceuk Allah ngaos wayahna sing ngaos tah eta kamu nyadarkeun jalmi-jalmi ayana musibah aya bencana teh la'allahum yarji'un. Ngarah kembali deui kana jalan kasayan, jalan nu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu dina surah Ar-Rum ayat ka-41. Mata mudah-mudahan ku ningali bencana musibah nu terjadi kanggo wargi-wargi abdi sadaya di Cianjur. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadaya sing dijaring, diaping, diraksa, disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan abdi sadayana sing tambih-tambih kiat keimanan kaislamanana, tambih sumanget dina ngalaksanakeun ibadahna, ngarah ku Allah disalametkeun dunya sareng akhiratna. Sakitu anu teu sadudugikeun, hapunten kasuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.